aturan wilujeng enjing. Good morning, selamat pagi. Good morning everybody. I love you cool. Muah, muah, muah. Aduh, sarang heo. Aduh, tau bating sarang heo. Wah, oke buat elehkeun gaul ku barudak zaman ayeuna nya. Alhamdulillah bahasa Inggris biasa, bahasa Korea biasa, bahasa Jerman biasa. Alhamdulillah. Aturan wilujeng rawuh ka Bapak Kadis. Mana Pak Kadis? Oh, oke, ka para tamu ulama, para babinsa, babin mas, Bapak Lurah, oke para orang tua siswa anu samilingih nu samilenggah. Wilujeng sumping ketang deui sareng waleng share dina dengan ieu cu tahun 2023. Jeung kakantun siswa-siswi kelas 8 araya cu. Araya cenah garolis. Tobat teh garolis. Jaban upamengkeutna kelas 8 para rasep. Tapi hari kasep nama kasep kene waleng share. Ke sakedap. Buat teh hoyong pelemasan heula cu. Pelemasan heula ieu teh nyeri cangkeng. Tobat. Nyungkeun 10.000-an ka tukang kendang. Kalem. Kalem tukang kendang kege Bu Imas bakal nyawer ke dititipkeun ka uang. Alhamdulillah. Aya tenang. Sok dibelakukeun lah. Peragangan cangkeng. Wajah. 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 Lolo. Wai, aduh, tobat nih. Lumayan cangkeng radang jarak cuma lu buat geus lokot geus lokot. Geus kolot buat nih. Kela aya nu bakal nyawer deui da ge. Aya Ibu Eti ge bakal nyawer tuh minta 10.000 deui ka tukang kendang. Belakukeun deui. Nu ngareuneuhan nu ngareuneuhan cu. Aya ari uat ari geus kolot teh ieu. Ngobrol teh sok balelot. Cing, nu geus belakukeun deui. Belaku. Belaku. Wajah. Lolo. Aduh, jeung dikeploskeun deuleu eta deui. Kena can disawer tukang kendang. Kalem kege. Engke bagi dua jeung waleng share ke dititipkeun ka waleng share-nya cu. Keke sangkan urang aya dina kasalamatan. Salamet lahir, salamet batin, salamet sadayana anu samilingih samilenggah. Cuang manuhun ka Gusti Allah Subhanahu wa taala ku ngalangkungan raja cu ke. Palih dia ieu bade sila heula nya. Bade ngadoa heula wa teh diajaran ku Bapak Ustaz Potong ngadoa teh ieu teh. Aduh tobat teh ke sakedap. Beres di pasihan aspena ge khusus ieu mah. Gaduh pepernian teh teuneunaan ieu teh sila heula. Juang ngarajah plung. Ampun yang arang mengawas bumi lagi pengabut bumi mahal. Neundak pangraksa pangriksa pangtoeksana kapupungna alam kabeh. Sri Paduka Maharaja nu ngagegedaya tilingkung gunung di kulon di wetan gunung di kaler di kidul nagara kawang gantungan. Duh Gusti nu Maha Agung mengawasa alam kabeh paratna jagat raksa padung dengan jeung musingna panganjingkan aduh ari sila lilating teh buat besok rang bailung geus kolatu uang ngembarkeun nu sumping tuh akrak ngaleun ngalabring der gending geura ramekeun ramiang geura papakeun gur payung geura bukakeun gur payung geura bukakeun gur payung geura bukakeun.
Injang keruh sajatining wayang kok anonya sebat perwira ngegutikin kesasana bela bangsa jeung nagara. Mending asa kawita waktu zaman anom teh kapungkur wae sapertos kitu gagah nate. Ari aya nama wapan paretos koyowat ku sepuh ju hampurah keke. Wate kawita hoyong ngarengke teh. Tapi wate wadaw. 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 Wow, wak 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 wak. Wei. Oh bati. Waduh ju. Geun geunang oge di sawer wate dunya ke air ka kantor watenya ke ari kuat dieu sareng saha ieu teh tu asa aya nu ka kantor wate Saha waleng saya teh biasa masuk disarengan ku si Ambu laras si cantik campernik bohai teh sapertos saha si bebek kesayangan bohai sapertos Bu Imas bohai nama ampun gelis istri wate gelis cukup teh buat nyumput gitu dina kolong meja jing orang tau lah pilih nyumput dina kolong meja eta oh ya gaya geuning moal nyumput gitu dina kolong panggung di kolong panggung bisi keur ngaringkung ieu si Ambu belah mana anjing belah mana alah aing gari si Ambu gari geus kieu kalakuan ngagawekeun ka dewek teh eueun deui wae geuleuh eta keke tinggalin di terminal buat tinggalin di terminal asa piraku deh eta guys biasa nama si Ambu mah si dina kamuti deh eta kamana karep wae keke biasa nama si Ambu mah sok datang teh lamun ngadangukeun musik atanapi lagu dangdut nu keur viral cing lagu dangdut nu keur viral zaman ayeuna lagu naon Doma Kuring. Oke lah domba kuring teh nu kieu sanes jeung gua biasa apa pilih lepannya dikoreksinya ku sadayana. Kumaha cobi? Domba kuring diangon-angon ku kuring di beurang batur puasa manehna dahar samangka. Kitu sanes. Oh ya, lepan heueuh jatuh. Sok ku sinen euy ku sinen balik cuah sok prung sok motah deui. Inget sia di umur teh geus rokok geus rokok. Geus kolot.
eta sirah jeung ngabulutuk sagala. Ampun teh kelakuan. Ari kilain geus di mana wae itu deuleu itu pawotong sadaya komite orang tua tangkuleman geus araya ari sia lain geus di mana ieu kalakuan wae ke karek ngurunyung. Aduh ari sia Abah. Sok teh paham wae kalakuan. Ibu rumah tangga teh sagala dicakap, dikawin nyagap kucing, nyagap. Aduh, iya. Nyagap pada melan, seuseun, geroheun, kumaheun. Oh, jabat sarapan Abah teh na kusaha tupan kusim kuring salaku istirahat sepati. Oh lu bener. Ari ibu rumah tangga mapan kudu kitu nya. Ngaulaan cara oge heuh. Ayeuna mah urang pakaulan, cuang areng kenek cuah. Kanggo kelas 8, urang areng kenek ibing. Ayo ah, prung layaga.